Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat raja nu ngabangun kota. Dina zaman baheula aya hiji raja anu ngabangun kota anu bener di hade-hade. Dina sagala-gala kota indah matak sono anu nenjona. Waas pemandanganna oge. Geus anggeus eta ngabangun kota, terus ngondang para tamu buat mamerkeun kota baru anu dianggap kumanehanana teh kota anu paling model serta indah. Dina waktu anu geus ditangtukeun para tamu daratang ningalian eta kota. Di lawang kota diayakeun para petugas anu tukang nanyakeun ka para tamu anu kaluar ti eta kota. Naon kakurangannana anu kapanggih dina ieu kota. Tapi para tamu teu aya nu manggih kakurangannana, kajabi kabeh oge nyumagakeun. Ngahebatkeun. Ngan sarombongan para tamu anu kaitung cerdas jeung luhur ilmuna ngajawab, nya aya kacelaanana mah dua rupa. Eta rombongan ditahan, terus ku para petugas ieu dilaporkeun ka raja. Ceuk raja, kaula can ngarasa senang lamun ieu kota masih aya keneh kakurangannana sanajan sarupa oge. Eta rombongan dipanggil ku raja saenggeus hadir. Raja mariksa naon kacelaan anu dawa rupa teh. Jawab jama-jama, hanjakal ieu kota teh bakal ruksak sareng nu bogana ieu bakal paeh. Ceuk raja, naha anjeun nyaho tempat anu maruksak jeung moal maot nu bogana? Ceuk jalma-jalma, terang nyaeta surga tempat kanikmatan. Terus dalil-dalilna diterangkeun. Nya kitu deui naraka tempat rupa-rupa siksaan diterangkeun kalawan jelas bentes eces. Raja diajak ibadah ka Allah Ta'ala. Raja nurut kana pangajakna eta jama-jama. Leungit kaangkuhanana bagja menang hidayatullah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi ada suatu nasihat yang luar biasa untuk para pemimpin kita. Ternyata kesombongan itu akan luluh dengan apa yang dikatakan dari hati kita yang bersih. Kita lihat walaupun bukan pangkat kita ini pangkat raja atau zaman dahulu sultan, jika kita ikhlas menyampaikan, jika kita bersih, tidak ada maksud tertentu, bukan karena Allah, insya Allah taufik hidayah Allah akan turun ke dalam hatinya. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaatnya dari kisah yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.